mah cerita nama itu tadi abi mantar ngobrol neng oge da teka haja soalnya naon abi sieun udah pemantar mah nya ari teka haja mah tembae we oge ngan mani tong bolong-bolong teuing mani bedegong teuing cing soleh ari jadi budak teh bisi naka burupae sabab kurang bakal mati nyawa dipunut ku Gusti najan raja nyarkawati teu bisa nyingkiran pati nya tuh mah ayunya assalamualaikum mah ya waalaikumsalam kersakaran nyeri nakaliwat Neng, hayu urang ngaos. Neng itu wati terus nyamper Neng badai ngaos ya mangga sok angkat eta ieu oborna bili ka kantun Ya, assalamualaikum. waalaikumsalam kaliwat langkung tara nyembah kanu aku sakaratnya langkung jasad Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eling dulur kabeh ibadah ulah cempole berang peting ulah wale bisi naka buru pae cik saha anu terang rukun Islam cung cik wati sebatkeun rukun Islam aya sabaraha Aya 5 Pak Ustad. Genep wati 5 Pak Ustad. genep wati 5. 5. genep wati genep tos cobi wati naon eta rukun Islam teh Nu kahiji sahadat, nu kadua salat, nu katilu zakat, nu kaopat puasa, nu kalima berangkat naik haji bagi orang yang mampu. tuh geuning Erwan rukun Islam teh aya 5 ari ieu genep di mana genep Ustad naon eta nu genep teh balik deui atuh piraku rek cicing wae di ditu mah ka Indonesia Atuh ari kitu mah 7 men. asa beuki ngacaplak cik ai naon nu ka-7 teh Nu ka-7 mah duit atuh Pak Ustad. astagfirullah Pan nu kalima teh bagi yang mampu teh kangge nu gaduh acis. tos rukun Islam teh aya 5 eta mah teu tiasa diganggu gugat deui sok sebatkeun hiji-hijina hiji Sahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji yang mampu. tah rukun Islam teh aya 5 teu tiasa kirang teu tiasa langkung ngarti diugeula ya. Yuk, wih. Sok, diparayut. Sok, ayo teh. Wan mana yang menit tega tadi ngabejakan orang ke Mang Junaid ampura atau udah orang ke bawah pun ku Mang Junaid jadi nanggulan mana Oh, si Wayang liwat nyeri ka urang agak belum lari. hampura we da urang ke bawa emosi ku Mang Junaid atuh hampura lagi hampura we kaduanana heuh kade we ka aya wawalasna nya meni kitu maneh mah Wujud kidamba muhalakatul lil hawadisi kiamu binafsi
Bener lah. Orang ulin heula, orang ninjaan. Hayu. Tong ka balik ke? Hayu. Gimana orang ninjaan? Hayu. Ingatnya mana? Ya. Sok dulu ada ngaus. Kuduan ya. Ya. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, halusnya orangnya. Orangnya keren tuh. Orang hidung tuh lebih keren. Ayo. Itu nih, alon di payungnya mau sengaja jangan. Oh, nya tuh. Kadenya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini berarti kayaknya selama jangan corona. Upami teu lepat mah Bapak wengi ayeuna teh si Kang Tarman, Terus? si Junet, si Kang Odet. Oh, kemarin ayeuna di mana? Duka ka begitu acan aya nu nyampuri di acan. Kemarin atunya jadi corona teh cenah raya. Acan Bapak itu juga nama aya barudak saurang. Hare saya jawab teh genting nomor urang teh ge. Si Apudin mah juga tos aya di pos. Yang saurang mun nya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa corona nih hare saya tuh? Damang Pak. Cager punten Pak. Hampura ye Pak. Ieu kapentingan. Aduh, iya Junet. Bakat ning kurusu kumaha ieu make baju. Aduh. Bener kan bener. Bener isin Bapak. Sok lareskeun heula. Aya teh rusuh gara-gara Mang Odet gegedor ka imah. Aduh, lulungu meureun Pak. Aduh. Rusuh pisan eta. Sok lareskeun heula isin ku Bapak. Ya, aduh punten pisannya Pak. Aduh. Kacida. Hari ke ngarona ayeuna ke kepeting ngopieun geus meuli acan. Acan atuh Pak. Bapak kumaha tuh? Ieu mah deh sungguh wae hare saya pisan. Ya. Biar ada semangat Bapak ngaronana. Oh, saya hitung tah. Tadi ya, itu aja bubuk lah dipikeun tah. Yo, Odet meuli. Nuhun Pak, yeuh urang pesekeun nya. Balikeun urang poe subuh lah. Kopi, udud. Sadaqallahul azim. Alah, Bi, geus jam 12 dengan teu karasa. Heueuhnya. Rek balik teu sareng di dieu. Mending ka corona we yuk. Ayo. Sugana ya opieun. Heeh, pasti ngabangun satu. Ayo. Yuk. Jadi kumaha kegiatan urang teh perek masih kena jalan teh. Bapak, eta mah tetap jalan mah itu eta mah lumayan atuh. Apa tosan? Tuli-tulikeun teh wayahna kana teh. Yang betul-betul kegiatan di urang teh kudu berjalan namanya. Bapak. Ai rona beuting mah rona. Atas Bapak, ku abdi tos disosialisasikeun ka para warga, terutama ka bapak-bapak supados ngajaga 1x24 jam. Hade gitu mah tuh. Urang teh kudu aman nya, lamun urang teh nya jauh teh teroris. Bener teh? Diri gitu. Ayo. Ayo, orang kali ninjaan. Ayo. Itu make tergos. Udah bangsat. Bawa bangsat. Juga bangsatnya. Bawa. Pindakeun ya. Oh, bener. Udah punya kita kan? Alus terusnya. Karena si Ogi itu si Roni udah bulan kawar. Pak, sehat. Alhamdulillah sehat. Ayo Bang Bajan. Ayo. Kemudian, si Kang Junet jeung si Kang Tarman geus ka dieu tah. Acan, Pak. Mana atuh nya? Jauh balanya anak ge geuningan. Warung geus tarutup tengah peuting teh moal. Waalaikumsalam. Naon ge mah? Ya bangsat. Mana? Di kebon harap. Nu bener. Da make targos, Mang. Gelak orang kali bukan gelak bisa bener lain pasat aja teh. Bener, Mang. Bangsat, bisa kabur-kabur. Bener, Mang. Bener. Ya atuh kumaha tadi atuh. Oh, siapa Pak?
jeung si Junet jeung si Odet atunya. Aya bisa ditu tuh. Supaya patrol di baturan ini kurang dia. Di dia. Tunggu enak. Gigi. Jeung balanyaan nih, euy. Balanyaan poho. Ayo bawa. Buru inti kurang. Urang balik asa kajongjonan teuing ulin geus peuting hayu ronda meureun ah Buka perkusnya, buka. Balik langsung. Ajak main di Serwan. Sador wae atuh mana teh. Di gunung musikan kata main. Jadi Kemar. Astagfirullah. Itu balik wae deui. Aduh. Korban si Ogi. Masuk ka imah betadinan Ogi. Jangan lupa